daftar perang silakan. Ternyata kudu ditanya heula, aya indung bapak? Aya. Geus izin ka indung bapak? Acan. Atuh izin heula. Teu meunang teu izin, matak di dieu dijelaskeun. Wayah rumu haram berangkat jihadun perang sekalipun geus memenuhi kriteria peperangan tetapi kudu aya izin heula ti indung bapana. Haram perang illa biizni abawaihi, kecuali aya izin ti kedua orang tua. Geh in kana muslimaini, lamun duanana indung bapana muslim. Tuh. Nah, ajengan make ejeng kudu bebeja heula ka indung bapa. Urang tarje heula cek santri mah pan ai jihad mah hukumna fardu kifayah. Ari birrul walidain fardu ain. Tuh birrul walidain mah fardu ain, jihad mah perang fardu kifayah. Banding-banding ku urang antara fardu kifayah jeung fardu ain masih luhuran fardu ain, maka atuh wajib kudu aya izin ti indung bapa. Ulah sadaek-daek ibirul walidain. Mantak urang mumpung boga kene indung jeung bapa mumule eta indung bapa teh ulah ditoler-toler. Insyaallah karim. Urang maka indung bapa teh okos ngurusan padahal mah urang teh ngababukeun. Anakna diurus ku indung bapana beuh ti mimiti SD, SMA. Pohara datang ka kuliah. Alhamdulillah ayeuna teh geus boga predikat insinyur. Masyaallah. Nu dokterandas bahkan geus lain S1 2 3, S lilin segala. Nah, dikawinkeun di urusan ge ada jeneng lah ayeuna. Atuh proyek anu si eta nu ngurusan, proyek anu si eta nu nyekel pohara. Tah, jeneng jadi jelema teh mah lah daripada emah di imah cicing bae mah jeung abah maning ilu bae jeung kula alhamdulillah geus kabangun imah yeuh. Jasaki mah alhamdulillah imah teh kamar geus. Nah ku ari mah emah cicing bae di mah bari ngurusan anak mah. Nah atuh teu naon mah dipaksa emakna ge. Nah emakna atuh ngurusan incuna beuh pohara teu diai seetik bae dicarekan, ceurik dicarekan. Ya Allah ngisingna ngombehanana beuh segala ngahuapanana jeung lain-lain suka nyeuseuk-nyeuseuk. Sigana anak teh bageur ka indungna horeng ngababukeun laknat sia di akhirat. Kuduna lain kitu mah hayang dipanggieunkeun imah khusus apa endek di imah nu eta bae apakah endek di imah kula. Geus teu kudu digawe teu kuduna naon sasapu ge ulah. Pokona emak-emak di mun daek di imah kula di imah anak ye kula pokona mama dirinya mah ibadah geus ku kumaha ge. Pokona geus sagala rupa malah emak dibere pangladen ku kula 2 ujian jang beusi naon geus bamula mikirna geus maca Quran maca sholawat mama geus kos kitu bae geus kumaha kayang emak bae. Tah eta kakarak birrul walidain. Batuk saeutik mama hayang ke rumah sakit diimpus apakah sia ga impus aing mah kunaon ditinggal mah loba keneh horeng mah sia mah tah kos kitu birrul walidain siga bagus tapi horeng ngababukeun.
kecuali haji cicing di mana ubrak-oprek ngaran kolot ye jadi titah gitu urusan incu segalanya sesakah hayangnya nak masalah ngan ulah di babu insyaallah karim ya ada ya kama mustika ulama ke ratu mustika ratu ini hiji riwayat aya hiji jelema budak datang ke Kangjeng Nabi lapor bahwa kula siap untuk ikut perang sabilillah. Ku Kangjeng Nabi ditingali awak nama hebat permainan nanageus dites bagus ditanya laka walidan anjeun boga indung bapak qala cek manehan naam buah tu gaduh kene kieu bae cek Kangjeng Nabi fa fihi ma fajahid cicing urusan indung bapak nah lamun geus urusan indung bapak eta statusna kos kitu ge sarua perang kana ulah-ulah milu perang lamun geus birrul walidain eta statusna perang tapi lamun geus boga ridho indung bapak mangga tuh ka indung heula apa heula bebeja masyaallah kurang kumaha jeung Nabi ide jelema datang ka Kangjeng Nabi daftar perang cek Kangjeng Nabi ala kawalidah anjeun boga indung gola naam ini secek Kangjeng Nabi pantalik ilaiha fakrimha fa innal jannata tahta rijlaiha balik baik ka ditu ka imah urusan emak sebab fa innal jannata tahta rijlaiha surga aya di bawah telapak kaki ibumu oh nyana gegeuraan bae balik di deuleuan mana sorga mah coba mak mana tak deuleuan terap naonan sia cek mana cenah cek Kangjeng Nabi sorga di bawah telapak kaki ibu jejaj anu aya mah rorombe heuni mama di lain sorga sia salah ngahartikeun lah tuh masyaallah jadi berarti ridallah fi ridal walidain keriduan Allah sorga terletak pada ridho indung bapak urang ngurusan indung ridhoeun ka urang sorga masyaallah kan inget ka dongeng abah bae kos kitu anakna dek lebaran dek ngabungakeun bapakna pak dek lebaran salim ayo guys dek dibawa ka mana ya abah ayo ka mall katana ulah abah mah sieun ragang wah jeung kula embung ka mana tuh bah abah mah ka doyong bae doyong dia tuh pake anu bagus ih abah mah geus sedep cenah di dinya ge ayo atuh kumaha abah bae bawa ka dinya ka pasar doyong masyaallah milihna baju hideung calana hideung asa kitu bertukang pencamanan gitu ge nah bah nu bagus atuh geus abah mah sakiki sampingna bilih tah bah deuk Samarenda tah Aljupri tah nah dieu tah gebeng kana henteu abah mah gajah depak bae ya Allah ya Rabbi masyaallah geus cukup sakieu abah mah sendal tuh sepatu bot deuk sapatuna tuh beli segala rupa tuh sanajan teu buatan Bandung ge atau Bojong beli henteu abah mah lili sendal lili si sakieu abah mah masyaallah hai guys beli kan kaos jangan mah geus 77 ge geus bagus jasa cekan masyaallah nah bawakan ka imah bungaheun jasa ya Allah anak aing bageur cakna bunga 50.000 ngomong bageur coba kamari ieu 10 tahun ka tukang anakna ku kolot dari bae sia lebaran bawa kadoyongnya mall kadoyong mah mana mall ji atuh abah mah teu jauh ka mall geus abah mah duitna bae ka dieu duitna bae mai sia 50.000 tibati 50.000 naon 5 juta bah abah make meuli pakaian 5 juta be atuh zamanna kuari mah bah lepis 1,5 juta kaol dor 1 juta teu nyahoun abah mah dor kaos masyaallah naon deui atuh sapatu sanajan beli Bandung ge eta teh kan kudu 500.000 hitung ku abah hitung ambo si ambo harajasa tah 5 juta ongkos na bah ambo
kolot maka anak jutaan anak maka kolot 50.000 ge paus pohara jasa eta tapi eta ku bunga kitu sorga anak aing alhamdulillah aing teu sia-sia ngadidik anak insyaallah ya baju calana di beja-beja di kabatur tuh anak aing mah geus meulikeun baju meulikeun calana soleh anak aing padahal tilung salat soleh ya tak kolot goblok tilung salat jadi soleh-soleh tah ieu kolot katarimakeun jasa surga ya Allah ya Rabb babari nah ieu Kangjeng Nabi ummuki indung heula ummuki indung dua kali umi hidup kakarak Antalik ilayya Fatimah fa innal jannata tahta rijlain bagi nu barokah kena indung bapak wahai anak aya kena kesempatan jang neangan surga melalui birrul jadi baik orang bapak dan saudara penyok kecil kalau baru nyawen kalau gentong seperti nyaw jinggo aya di segara jarum sedan pilihkan paling kapal betus paling sia paling sedan ya ya Allah ya Rabbi sudah datang Assalamualaikum Waalaikumsalam yes ya tah kopi kagila yes parupa di Samsu gudang garam sabungkus tapi saya beli kopi yang abang bagus amat barang kita kolot atuh ayo dah saya beli rokok rupa-rupa mana abang sedap isep kalau mengusir lesese Masya Allah 3 kali tak Masya Allah yang kau obatkan baik kunci gudang kau mana emang ada dengan gabah ya ada dengan sia tak kunci tak los sia tak mak balik dijual baik emang saya butuh aja saya bersoleh jasa saja ya Allah dijual boh satrek engkel dibawa ku jana engkel ya Allah mucung kaluhur dijual sabaraha juta eta ya Allah mere mah sakali 10.000 2 kali 20 3 kali 30 barang mawa saengkel ieu garong meleg-meleg sebenarnya tapi teu karasaeun tak ku kolot soleh si eta mah ngobrol jeung mana mah anak urang soleh jasanya merian kopi bae heeh cek eta teh tapi beas urang eueuh pan Abah bisaan we eta dongeng ya Allah inget we eta kurang dongeng abah eta orang teu jauh ti karari itu bener jasa eta bisaan teh budak deui nya ngolok nanya barang geus ngajual gabah mah leng 5 bulan teu datang-datang